kan kayak indungna hungkul aya pirasat teh euy sia teh indungna teh sok ceurik we aya naon we kadang-kala arek keur ngisikan ya ti tajong bahe gitu si geus cai geus menanya teh loba teh pirasatna lah kayak indungna mah gitu sia teh ari mereka sorangan mah pirasatna bakal aya kejadian kieu kajadian gitu geus aya totonen kadang-kala mereka anu areueuh gitu narembongan lah gitu sia teh padahal mah ieu meureunnya ciciren meureunna sia ciciren budak ada urang mah diambil hikmahna we suatu kama ujian lah gitu ai galak sih ulah kan urang teh kudu loba nganasehati oh ieu teh jeung ulah kieu kana bisi kieu jadi kudu aya alasanna ieu lamun ngadeung lu kitu kumaha lamun kitu bapak keneh geuning kitu kalau lain kudu digalakan budak untuk gitu eta ge keur basa keur kamari man ulin ya ka eta ka kadu lawang budak teh ka indungna minta maaf ya mas cenah budak teh da maskeun da radah deureudeuh ka indungna ge maskeun sok nangkep sok nyuman ka indungna ge kitu teh jadi perhatian beureunan nisa teh ayeuna boga misalkan ayeuna boga di adik gitu